urang ka berangan saya itu ya Allah nalangsat. Masya Allah. Moal balik deh waktu teh ka tukang teh eta kosong teu pake ibadah ka Gusti Allah. Ya Allah sabaraha tahun orang mengisi hirup dikosong-kosongkeun moal balik deui ka tukang. Tinggal nu kahareup tah para solihin teh ceurik jeung ceurikan lamun katinggaleun lewat datang ka subuh teu hudang tadi moal balik deui kan waktu eta kosong pake sare. Batur mah geus datang ka dinya jeung ceurikan teh. Geus lain yang cerika dosa deui yang cerikan waktu kaliwat. Urang mah subuh qodoan ge seserian. Tah aja teu nalangsa. Lamun hayang nyaho tah pangkat solihin mah tinggalin tahajud bae teh kalewatan datang ka subuh. Subuhna mah encan karak tahrim doang. Geus ngalengis. Cerik lain yang cerika dosa. Eta waktu tah kaliwat masyaallah kosong jaknya. Aduh, mun ditegor ke di hareupeun Allah, sia eta pon pake sare. Kunaon nu mantak sare lelap? Tah ditanyakeun, nu mantak lelap sare berarti kan awalna kunaon? Mun barang dahar naon, mun boga masalah naon? Dituntut terus ka dinya. Jadi para solihin urang pernah henteu. Henteu pernah pan urang. Ya Allah, ya Rabb.